Maksud narik meuli pare ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru terus meuli tales pentul ketinggalan ikan emas jumlahna 39 hargana G36. Maksud narik meuli pare ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru terus meuli tales pentul ketinggalan ikan emas jumlahna 39 hargana G36 dibengket ku pas tambah diasakan dina langsung dicayan dina gentong uyahna ku. Maksud narik meuli pare ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru terus meuli tales pentul ketinggalan ikan emas jumlahna 39 hargana G36 dibengket ku pas tambah diasakan dina langsung dicayan dina gentong uyahna ku gudang garam. Maksud narik meuli pare ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru terus meuli tales pentul ketinggalan ikan emas jumlahna 39 hargana G36 dibengket ku pas tambah diasakan dina langsung dicayan dina gentong uyahna ku gudang garam. Maksud narik meuli pare ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru terus meuli tales pentul ketinggalan ikan emas jumlahna 39 hargana G36 dibengket ku pas tambah diasakan dina langsung dicayan dina gentong uyahna ku gudang garam. Maksud narik meuli pare ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru terus meuli tales pentul ketinggalan ikan emas jumlahna 39 hargana G36 dibengket ku pas tambah diasakan dina langsung dicayan dina gentong uyahna ku gudang garam. Maksud narik meuli pare ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru terus meuli tales pentul ketinggalan ikan emas jumlahna 39 maksud narik meuli pare ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru terus melita
Maksud narik meuli paring ngelina di bapatani di banjur ku air mancur atawa ku banyu biru. Maksud narik